Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub di rencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Nyalindung Kagelung. Ieu dongeng karangan Teh Aila Kansa. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, langit bengras taya tedeng aling-aling, mega hideung geus nyingrai kasapuh hiliwirna angin. Hujan geus raat kaganti endahna katumbiri, jalan anu tadina pinuh ku babatuan sarta rajegna dingding panghalang. Kiwari labas ngabalungbung taya hambatan, dua ramo patarema nyangred pageuh dina kadedeuh matri asih dina ati, dua hate ngahiji ngedalkeun janji rek bareng ngalengkah sahate satujuan. Sabulan geus kasorang ti papanggihna Jang Aji jeung Neng Sarah. Poe ayeuna poe anu paling dianti-anti, poe anu paling didama-dama, mengkeutkeun rasa kadedeuh, nyimpaikeun rasa kaheman, ikrar janji dua hate geusan satia satuhu, sareundek saegel sabobot sapihanean. Ajeg panceg moal galideur, duaan ngalengkah, beber layar tarik jangkar mapag harepan, naratas jalan kabagjaan ngambah sagara rumah tangga. Anu gandang nyanding ka anu geulis, diuk dina kursi ukiran dihadiran ku para tatamu. Anu milu bungah tur milu reueus, sok sanajan acarana sederhana tapi cukup meriah, tengurangan rasa syukur jeung kabungah para tatamu anu hadir nyaksian Jang Aji jeung Neng Sarah oleng pangantenan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, kawis Sunda ngagalindeng anu marengan tamu ondangan anu dipingpin ku si mamah cantik Bahenol Nerkom, nyaeta Mamah Haji Ihat, mamahna Teh Yulia Febriani ti Situ Patenggang sapara kanca, didukung ku artis-artis grup pemirtub dongeng Mang Guru anu tos teu birek deui kaparigelanana dina ngahaleuangkeun kawis Sunda. Nyaeta aya artis Neng Anggi Athena Angel Heaven Batu Jajar Bandung Barat, aya artis senior Burina Mamah Mutiawan ti Sukabumi, Mamah El Hatman, aya artis Tante Florentina Nining anu gaduh pangawakan Jangkung Lenjang Matak Moho anu nempo, aya artis Teh Tami Malihah, Teh Masitoh Ali Kasman, aya artis senior Macan Teti Daryeti, aya oge artis pamegetna Kang Dede M Jailani ti Purwakarta anu gending ku kaca soca hideungna, aya artis senior Paguru Mariana Yana, teras Bah Yusuf Cimahi, aya oge artis Kang Edo Rahadian si ganteng kalem, sembada kasep ngalempereng koneng anu boga golep letak kucing, mata kagembang wanoja anu mandang. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Teh Anita Parel diuk dilahun ku Kang Heri Supriyadi, salah saurang pangarang dongeng
anteng ngegelan sate bari sakapeung newakan rendang anu diasongkeun ku Kang Heri diasupkeun kana tasna. Yai itu geuning teh Anita Parel tehnya. Cager, bohara duh. Tapi raosnya pasakan Mamah Andri Karawang sareng Mamah Wiwin Wiwin, cek teh Anita Parel ngomong ka Kang Heri bari enyoh. Mohon atuh mi jaba sanguna oge pulen pan kenging Kang Ramdhani Priyatna beas ti Cianjur. Anu ngakeulna Mamah Ani ti Kalijati Subang, anu ngarihna teh Iis Juliani ti Cianjur, anu niupan songsong nama Mamah Khotimah sareng teh Nina Agustina. Pokona mah Mameh kudu bebeunangan jang engke urang makan malam. Ameh teu ngagoreng wae japuh lah, matak loba totombe. Itu tembal Kang Heri deui. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, geleyeung Kang Regi Umbara dikaleng ku teh Linda Imut, make gaun warna pink matak payus jeung pakulitanana anu hejo carulang. Lagadar Bah Rikmar Firmansyah Kaltim ngaleng Deti Sulastri Bandung Barat anu jadi pamajikanana. Sok sanajan Bah Rikmar geus umuran tapi tetep gagah kabungkus ku papakeanana anu pantes, setelan jas warna silver, kameja pula susu, dasi garis-garis coklat, ngagandeng Deti Sulastri anu make gaun berem nguyupuk semet mumuncangan persis Cipeu. Cipeu, naon adi Cipeu? Sajeroning sasalaman Deti Sulastri leungeunna ngapai uyup ayap kajajaka anu aya di tukangeunana, nyaeta anu gandang Mangguru Ruswana ti Sumedang, anu mawa kabogohna nyaeta Neng Yulinda Belia, saurang dokter anu geulis pancunit urang Tasik. Eta mah kahoyong tukang dongeng we Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, jam 4 sore acara geus lekasan. Pak Ade Sukarna, Kang Dadan Masteng, Kang Parlan Trubus, Kang Dadang Sobari, Kang Kurniawan Awan, Kang Agus Somantri, Kang Ahmad Ropai, Kang Prabu Arjuna, Kang Gea Nagrak, Kang Setia Budi, Kang Dego Cimerang, Kang Rizky Ginanjar, anu kabagian ngararat piring kotor, komo Kang Ari Sutisnama dibarengan kupakupis bari ngeresekan sate jeung rendang anu sing sarelap urut tamu. Maksud nama rek dibawa jang bekal di kontrakanana, lumayan 2 poe moal menta kasbon ka dununganana nyaeta Kang Endan Teguh Iswahyudi. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, tos heula acara pesta sederhana mung sakitu, gancangna ieu carita urang kocapkeun dina peutingna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, sabubarna para tatamu, Kang Maman ngagaro Kajang Aji jeung Kaneng Sarah nitah diuk ngariung di ruang tamu, anu geus nyampak Teh Euis jeung Teh Mimin adina Kang Maman. Bu Ayuningsih jeung Pak Aca Sukarda oge masih aya sabab dicare ku Jang Aji ulaheun wakamulang. Sok diuk di dieu Jang, akang rek mere pepeling kahidap duaan dina enggoning ngambah sagara rumah tangga supaya Ujang jeung si Eneng teu lesot tina papagon jeung tetekon. Ti mimiti poe ieu hidep duaan geus resmi ngahiji. Sok sanajan awalna loba pisan dodoja jeung gogoda, mugi sing dijadikeun kekuatan pikeun hidep dina ngalakonan sagala ujian rumah tangga. Khususna ka Ujang kade ulah rek nyisik Wudi kasang tukangna Neng Sarah anu kungsi dipihukum ku si Messi Julio. Teu kudu hariwang manehna nungtut, sabab ti heula pan kawinna oge kawin siri jaba apan teu sah, da si Enengna eukeur kakandungan, bari lain binih ti manehna. Matak Ujang ulah salempang, cing jongjon we jeung soson-soson dina nganapakahan jeung ngelmuan anu jadi pamajikan. Mohon Kang, diestokeun pisan hatur nuhun piwejangna, palonjang Aji bari tungkul. Ujang oge sareng Neng, regapkeun ku hidep. Urang hirup ngarumah tangga teh kudu sigah sapatu, ulah sisirangan sangkan payus katinggalna.
kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, kacai getol mandi, atuh kadarat oge kudu getol salat. Najan beda jalana, tapi tetep satujuan pikeun ngambah jalana kahirupan rumah tangga. Teu kudu luhur sabelah meh panjeg dina nangtungna rumah tangga, teu pakenca-kenca meh bener dina jalana rumah tangga, silih asah, silih asih jeung silih asuh. Komat ulah hayang sapatu anu batur, bisi aya anu ngagebugan, jeung ulah hayang jadi keusik di jero sapatu. Ceuk Pak Aca ngilumayeran kana omongan Kang Maman, dituluykeun ku Bu Ai anu milu cumarita. Ujang oge Neng ieu, dangukeun cariusan ibunya. Mugia Ujang sareng Eneng mungguh rahayu, manggih bagja tur waluya ngambah sagara rumah tangga. Anu jadi acuan mugia napak dina ridho mantenna sareng pinuh ku kabarokahan, kenging pangaping sareng pangjaring ti Gusti anu Maha Suci. Ceuk Bu Ai nyambung caritaan Pak Aca. Sajeroning Kang Maman, Pak Aca katut Bu Ai cumarita, Jang Aji jeung Neng Sarah ngeluk tungkul. Panonna anu geus mimiting ngayembeng ku piceurikeun, lain cimata kasedih anu kiwari karasa ku Neng Sarah, tapi cimata kabunga anu marengan kana lengkah munggarana pikeun naratas jalan kabagjaan. Kang Maman anu ti tadi ngeluk tungkul ngararasakeun bagja jeung sedihna, sabab ti mimiti poe ieu Neng Sarah anu geus dianggap adi pituina kudu pasrah jeung ikhlas masarahkeun raga jeung nyawana ka Jang Aji anu jadi pilihanana. Neng Sarah cengkat tina diukna ngan gabrug ngarangkul Kang Maman nyuuh dina lahunanana. Neng Sarah nganuhunkeun kana kanyaah Kang Maman, bari menta hampura sarta menta pangdoa ti Kang Maman anu geus dianggap lanceuk sakaligus bapa pikeun manehna. Kang Maman milu nyuuh teu burung nguragkeun cimata, kituna teh bari ngusapan buuk Neng Sarah anu ngarumbay. Oh Kang Maman cumarita, prung geulis gerapa pagabagjaan dunya rawuh akhirat, panjang jodoh tur parak rezekina. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Cing turut sarta tumut kasalaki, poma ulah rek pakia-kia jungjungkeun harkat jeung darajatna, ajenan sagala jerih payahna, hargaan sagala kanyaahna, ulah rek ngaluhuran komo deui nyapirakeun kana perjuanganana. Bral geura tuturkeun ka mana hidup di bawana, omat ulah rek baha. Kitu ceuk Kang Maman bari terus ngusapan sirah Neng Sarah pinuh ku rasa kadeudeung. Ye, cag heula nya hei, enjing urang noong malam pertamana. Hihihi. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per nios.